Aduh, anjing ya aing saban bulan main togel eleh we jeung eleh euy. Sarua urang ge. Aben we rungkad jeung rungkad. Da nanyakeun kan ka mana atuh? Kira aku kudu ngagosok tangkal nangka mah nya euy. Tomat. Ari boga na tanggal nangka mah. Hayu atuh sa, gaskeun lah. Ulah wang teangan cik tangkal nangka tuh belah ditu aya nu budug. Tangkal nangka teh sok mere nomor dirinya teh. Wah, nu bener mat. Heuh, tuh belah ditu. Halus gitu. Heeh. Geus pernah meunang. Can. Pugu ieu keur neangan ngadenge masa aya kuncen di dieu ya. Ah, aya siad. Kemarin mana? Ek nanyakeun besok menang we togel di mana euy? Oh, togel. Heeh. Aya tuh di ditu. Mana antar lah urang. Yap. Aya we. Tuh ada tangka aya tuh. Ieu lagi urang meunang. Mana? Tuduhkeun. Ini tangka nangka tuh. Oh, aya we ditunjuk anterkeun ka ditu. Mana ya deh? Tuh belah ditu we lah. Cik nam lah. Sugan we jeung sugan atuh. Sabulan ayeuna eleh we jeung eleh togel teh. Oh, mana tangkalna mang? Nah, ieu ya. Oh iya. Tah. Ieu kruk-kruk tah, kayak biji. Heeh. Tapi dan teu jiga ieu mah euy. Oh, Kumaha ya teh? Bohong teh ieu. wah, Aya naon? pasien biasa. Oh, biasa aya. Aya deui. Aya. Siap. Mana jelema? Tuh. Oh, iya jiga namanya. Oh, siga Isi iya ya bandar togel teh nya. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Waalaikumsalam. Aduh, bah ieu aing geus ek 2 bulan Ah, masang togel. Eleh we jeung eleh we si Oh. anjing. tenang, masalah gampang di dia mah. Ya. Oh, bener pisan ka dieu. Tujuanna masalah gampang gitu ah. Iya ya. Ya jadungna ya, itu seberapa puluh tahun ya. Tapi yakin iya bakal gul nomor togel ya. Ini mah 100% ya ka dia ya. Heeh. Di mana-mana. Jodoh bisa henteu? Bisa pisan eta mah komo masalah jodoh mah bebari di dia mah. Persyaratan nana naon wae eta? Make ijazah henteu? Ku udang garam we jeung duit 50.000. Siap lah. Aya duit mah. Nang menta teh si emak. Tah. Ya ududna anu lah gudang garam lah 76 we. Tah. Ya duitna bah. Nya atuh ieu ditampi rokok sareng artosna ku abah bade di gawean ayeuna keneh nya. Nya. Nuhun. Ya nomorna ngan omat dibukana ulah di dieu kewe di ditu nya. Oh, mohon. Terus kangge ieu mah masalah jodoh sanes abah teu mampu tapi beungeut anu ripuh punten pisan. Duh, Ya, saya. ngan iya ya. Nu dibuka teh sieun jadi bangkong we. Aya rada ngenyot dia saeutik Kewe di imah tuh bukana. di imahnya. Heeh. Kepasangan lah. Depo heula 100.000 mah. Mbah iya Mangga sami-sami. mudah-mudahan sing JP besar. Ya, Sami-sami. biar punya gedung banyak. Ya. Amin. Ya, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.